manusia tara lepas tina masa teu gampang bisa ngalepas kenana terus bisa sing saha nu hayang lepas masalah saha nu hayang lepas hikmah Gusti nu jadi rumusna kunci sakali deui hirup manusia tara lepas tina masa teu gampang bisa ngalepas kenana sing saha nu hayang lepas masalah hikmah Gusti nu jadi upami urang nyepeng kana hikmah Gusti masalah oge tiasa janten pangajaran kang hirup urangnya tapi nu hoyong lepas tina masalah mohon ari anu teu hoyong lepas mah moal ya, terasa aya pasti ku cara sorangan ya. Tapi eta capek mayunanana capek begitu Manya capek bisa gumujong kitu seserian tah Kang Willy dinten ieu teh urang bade ningal yen hirup urang teh salaku manusia anu dipasihan lambai sareng letah aya gaduh kawasa jadi unggal cariosan urang eta teh ngagaduhan kawasa tina ucapan jadi urang kedah hati-hati entong mung saukur ucap-ucapna komo deui upami urang nyarioskeun batur entong hati-hati kumargi eta aya balukarna ngajalmi eta cing gaduh pangalaman teu aduh nyanya urang teh geuningan salah ngucap aya pangalaman teu Kang Willy kumargi aya balukarna balukarnanya mohon ya memang ieu anu disebatkeun saur orang Sunda mah anu ulah saomong-omongna anu lain omongeunana kitu nya kumargi leres anu aya oge ungkapan omongan teh doa gitu kami urang nyebutkeun hiji hal teh eta teh mangrupakeun hiji doa janten nya eta urang teh kudu hati-hati kumargi nu namina ucapan eta teh nya tiasa janten hiji hal anu engkena bakal malik ka urang pami urang nyarioskeun hal anu teleres anu awon gitu. Malahan panginten sanes ka urangna oge ka baturna anu ku urang dicarioskeun. Leresnya di supata lah arti supata mohon supata teh eta nu bahaya teh. Janten upami urang misalna komo ieu mah salah sawiosna kitu nya salah sawiosna ontong ka batur heula. Kamu urang kalih urang misalna urang kalih teh ese diajarna teh di supata tak urang teu karaos eta teh. Kamu urang kalih teh bakal kajantenan. Jadi kedah atos-atos. Nah nu mawi maksudna teh salasna mah sanes bade nyupata nya tapi da kumargi keheul teh dasar budak bodoh misalnya gitu nya budak teu beunang dicarek gitu tah. Nuhun. Terus sajabihna. Nyari nyupata mah panginten eta mah kasar teuing sareng yuk kitu nya mah nya tega. Tapi eta ku istilah-istilah nu kaluar tina letah urang eta teh kedah hati-hati. Matak sekolot mah kan atos diwanti-wanti kade letah mah teu tulangan. Terus biwir mah wengkuan. Abong biwir tadi wengku, abong letah teu tulangan. Abong kitu dah. Ya ulah. Kumargi letah teu tulangan sareng biwir teu aya wengkuan gitu. Teu aya garis, teu aya tulang-tulang anu ngajaga biwir eta elastis gitu. lamun terjadi jaga mah bahaya gitu. Mohon. Aya istilah
hati-hati dengan ucapan. Ucapanmu adalah harimaumu. Ayahnya mereka. Ayah gitu. Leres. Ya hartosna memang dina letah urang teh kedah tiasa ngaracunan. Nya tiasa masihan berkah. Kumaha anu ngagerakeunana. Janten nya memang salaku manusia teh gampilnya. Jadi eta dina ngolah manah kedah hati-hati. Kumargi ngalangkungan manah eta keluar dina letah urang. Sigana bade nyari ya sih. Katohiannya. Ya, kumaha bahan ieu. Nya abdi teh sanes pengalaman abdi namanya aya pengalaman nu abdi terang langsung. Janten hiji waktos ieu caroge sareng istri teh pasea. Wah rame gitunya. Nyarios kieu terus nyarios kieu dugikeun ka hiji kasempetan eta dina kasempetan eta si istrina teh saking ku ambek pangintennya nyariosna teh peks ya cenah moal jamu gak maneh moal hasil maneh gitu saking ku ambekna. Terus carogena teh angkat ti bumi teh panginten nyandak waktos kanggo niiskeun emutan gitu. Tos tah akur deui biasa deui kitunya namina ge caroge istri aya benten aya kalepatana, aya benten komunikasina, tapi akur deui gitu. Tapi rupina hilap pangintennya si istrina kana ucapana. Eta mah henteu dugikeun ka dua sasi. Si carogena teh usahana memang janten bangkrut. Usahana teh teras turun. Teras carogena oge teu damang kitunya dugikeun ka dina kaayaan anu teu sae gitu nembe istrina teh ngemut bawa ieu teh basa eta abi nyarios sapertos kitu gitunya sapertos dituliskeun ku malaikat cenah gitu cariosana teh janten anjeunna teh ngemut nyungkeun dihapunten gitu nya percanten teu percanten tapi seueur kajantenan nya upami urang nuju emosi nuju ambek gitu nuju keheul ka caroge atanapi nya abdi ka caroge atanapi bapak-bapak ka istri gitu aya kecap-kecap anu henteu sae eta teh rupina tiasa laksana gitu. Aya oge misalna ibu-ibu tadi Kang Willy tos nyebatkeun dasar budak bodoh gitu nya teu taat ka nu jadi kolot lami-lami teras diucapkeun nya memang anjeunna teh jadi ngaraos nya da abdi mah bodoh nya abdi mah bodoh gitu janten anjeunna teh janten minder gitu da dikecapkeun wae bodoh wae janten yang ngecap dina manahna gitu ya abdi teh nya bodoh memang cek si mamah ge bodoh gitu nya abdi memang bodoh gitu janten memang kedah atos-atos nya abdi ningali pengalaman ieu janten aduh atos-atos nyarios teh gitu aya asa-asa emot abdinya nuju alit ku mamah abdi teh si kasep padahal ambeknya tapi bener enak teh jadi kasep kayak gitu saha eta teh eta teh goong nabeuh maneh eta teh kena ngadunglan serangan kabita ya kabita ya lah eta mah intermezzo udah orang tunang udah gitu resep banyo tapi leres manya geulis tuh dilereskan ke buah hati manya geulis mah jadi terlepat sepuh abdi teh kitu pami geulis mah repot eta aya pangan ka Gusti oh nabeuh maneh rek apa nomor 1 aya pangan ka Gusti anu tiasa dikidungkeun geura di mananya nah tadi dina Siloka eta 2 Siloka opat nya patali sareng cariosan urang ieu nya mohon cobi pasal nu ka-4 ayat 24 sareng ayat salajengna ayat 24 sareng eta nu salajengna tadi digabung di 18 ayat 20 tah oh iya
ulah ngomong anu lain sabenerna kudu pantrang bohong kudu ngabobodo kado ngabobodo jamuga muana urang kumantung kana omongan sorang sabab hirup teh goreng ku omong hade ku omong balu karna tina omongan urang urang-urang kene urang-urang anu nanggungna memang urang-urang kene sanaos urang nyupata keheul ka putra ka pasangan urang tapi kan balukana ka urang urang anu ngalaman sasarengan janten memang kedah atos-atos aya pangandika Gusti oge nunjebatkeun urang teh hiji waktos dina letah urang tiasa kaluar berkat tapi tiasa kaluar kutu maksana teh tiasa nyarioskeun anu sae anu ngaberkahan anu ngawangun tapi oge tiasa nyupata gitu tiasa ngagosip tiasa nyebarkeun wartos-wartos anu henteu leres tapi ku urang dilereskeun ieu itu bener ya bener tah si eta teh cenah meuli TV anyar meuli mobil anyar teh menang korupsi menang kieu padahal urang teu uning anu saleresna tapi ku urang tos di yakinkeun yen eta teh leres memang kedah atos-atos apatali sareng cariosan urang. Iya, eta sakumaha urang hirup dalam dunia, urang dibentuk ku Gusti teh. Aya lambe teh kangge nyarios, satiasa-tiasana entong nyarios anu lalawora. Nulain kuduna. Malahan sanaos eta nganyanyeri urang teh kedah ngahampura kedah ngaberkahan otos gitu nya kamu model dina zaman kiwari gitu mata kurang kudu kade gitu nya dina ngolah basa teh gitu urang sacarita ieu mah upami ningatina status WA geuning nya aduh eta mah bahasana geuning tah osok sanaos sedik kitu nya tapi lamun sanes ka jalmi anu ieu pan otak bahaya gitu. Jadi netelakeun geuningan bahasa teh kudu hati-hati. Nya. Ulah sembarangan lah. Hawatos ka anjeunna, hawatos ka jalmina anu di cariosan. Nya. Memang seueur kajantenan saleresna mah diantawis kulawargi boh caroge ka istrina, boh istrina ka carogena anu tadi dicarioskeun. Oge ka urang kalina. Henteu sadar yen pangandika Gusti tos nyarios dina setiap cariosan urang ieu teh aya kawasa. Jadi kedah hati-hati. Tamargina disebatkeun cariosan urang teh sapertos doa urang mohon pamenta urang ka Gusti. Memang leres saur Kang Omen ayeuna dina zaman teknologi ieu henteu nyarios langsung. Da tampolana sok nyarios langsung teu wantun. Tapi dina status teras maksana nyindir ka nu sanes. Nya di komen ku nu sanes teh nya anu dimaksa teh. Angke teh nyebatkeun nya lamun teu ngarasa mah ulah ngambek. Ribut deui diwaler deui teras. Janten ke aya kalimah kieu status mah keur kabeh lamun maneh teu ngarasa nya ulah kasinggung. Padahal leres eta teh kanggo anjeunna. Atanapi tiasa aya anu pasea gara-gara komentar dina grup WA. Nya kan? Komentar dina grup WA ada memang bahasa cariosan sareng bahasa seratan teh kan benten. Aya misalna urang ngawaler nya kan raos tapi nya kan benten nya tapi upami dina WA mah kan sami nya gitu komo tos gitu nya
hurufna ageng sadayana nganggo tanda seru sadayana. Terus benten deui maksadna. Ya kunaon cenah tulisanna huruf gede kabeh make tanda seru nepi ka 5. Pasti ieu mah ngomongna nya. Siga nu ambek janten panginten teu langsung. Tapi tina seratan urang, tina naonnya pesan urang ya gitu tina WA tanapi media sosial eta ge kedah atos-atos. Kumargi eta panginten mintonkeun kayan manahna sareng emutanana. Leres. Ieu anu dicarioskeun kaluar tina manah. Leres. Nya janten memang kedah atos-atos salian di cariosan urang anu kedah dijagi oge tina nyaina ku teknologi lah. Ku seratan tapi eta kan keluar tina manah anu dilebet eta. Leres. Mata Pak upami sepuh kapugoan mah jang lamun dina caya lamun dina ngomong teh kudu luhur kandungan lair aisan. Luhur landung kandungan lair aisan. Nah jadi ngandung makna naon ya tadina basa teh kudu diolah heula kudu diserap heula sancan diucapkeun leres kedah ditimbang heula nya kedah ditimbang heula aya anu kasinggung atawa lebih leres ngandung kritikan atawa henteu leres teh ulah jangan ditulis status wae nya leres Nah patali sareng eta pangandika Gusti oge aya anu masihan pangemut ka urang supados urang teh ditulung ku Gusti sangkan cariosan urang teh sae punten Kang Samsudin tiasa mangaoskeun dina pangandika Gusti ieu oge bentukna teh mangrupi puisi oge kitu nya anu tiasa ngemutkeun urang kumaha sangkan cariosan urang tiasa langkung sae gitu. Ngawitan ayat nu katilu mohon 3 sareng 4 mangga atuh siap Nun pangeran tempatkeun pangawal dina sungut abdi tempatkeun nu kemit dina biwir abdi jagi abdi supados henteu mikah hayang kaawonan henteu ngiring kana kajahatan jalmi nu jarahat henteu ngiring kana pestana. Ieu doa libatkeun yen Nun pangeran tempatkeun pangawal dina sungut abdi kebayang ya. Baham urang teh aya nu ngawal gitu. Dijagi supados naon anu dikedalkeun, naon anu diucapkeun teh tong saucap-ucapna leres henteu ngiring kana kajahatan, teu ngiring kana jarahat. Janten memang kedah atos-atos kumargi upami tos kaluar sasah deui dicandakna urang nyungkeun hapura oge kan nyalah gitu kan tapi duka manah anjeunna tangtos raheun nah kersa langsung ngahapunten memang ieu kedah atos-atosnya dina siloka nu pas sanes oge disebatkeun jawaban sareh nyirnakeun amarah jawaban nyogok ngahudang nafsu niatna sae tapi nyariosna henteu sae malah jadi ngahudang nafsu nya kan abdi mah nyarios kitu teh cenah ambeh maneh teh bener maneh teh babalik kana jalan bener tapi si lain ngomongna kawas kitu aing jadi emosi jadi rame gitu kan anu tadina tujuanna sae pangintennya supados ente ngemutkeun mohon tapi ku carana nyariosna henteu sae pas malah ngahudang nafsu janten jawaban sareh nyirnakeun amarah jawaban nyogok ngahudang nafsu sapertos kitu terus tah ieu memang eta teh haninya ari manusia makan teu tiasa leupas tina emosi kumargi urang teh manusia hiru sagala nana wae oge aya emosina tapi emosi eta kan tiasa dikongkolakeun supados henteu nganyeri batur atau napi rogahala batur lah. Nah
Ayeuna janten patarosan ya, bilih aya bapak-bapak panginten nya dinya. Kang Willy sareng Kang Omen. Kumaha carana urang ngahindarkeun tina emosi dugi ka kaluar ucapan-ucapan anu teu sae gitulah ka batur, ka sakuliaheun urang, boh ka keluarga urang, boh ka wargi-wargi urang nu sanesna gitu. Kumaha tah? Aya teu pangemut? Iya, wih deui ieu mah anu pembahasan anu kapang-kapang katanya. Ya. Jadi naon anu kaluar tina lamai urang eta supaya sok tina hate gitu nya. Kaluar tina hate. Kaayaan hate urang anu marojengja, kaayaan pikiran urang anu keruwet biasana eta osok kasentek saeutik oge sok langsung emosi gitu tah. Misalna urang misalnya ukur aya masalah ya hati urang teh ukur di misalnya anu damang teh ukur aya masalah jeung bos. Di jalan misalnya ukur macet. Benar atuh euy tah upami hate urang ukur longsong mah moal eta teh gitu nya. Punten atuh Pak kan gitu kan. Kajen teh ngalehan teh urang keur genah. Tapi lamun hate urang kur panas gitu nya. Wah sok langsung we nguakawik eta teh gitu eta faktorna berarti kuncina nya dina pikiran urang oge kedah dikendalikeun teras kaayaan hate urang kedah dikendalikeun weh deui eta mah kana ngajaga hate supaya dina omongan urang teu aya omongan anu awon gitu. Da di mana lamun hati urang bersih pasti omongan ge sok bersih gitu. Terus eta tiasa mohon berarti nu poin kahiji ngajagi kumaha carana emosi urang atau napi hate urang tetep bersih. Abdi nya nah ibu-ibu mah kan kebutuhan nyariosna langsung seueur ti bapak-bapak. Beda. Upami ngambek teh ngambekna di ruang nonton TV, engke teh dicandak ka teras, candak deui ka tempat nonton TV, candak deui ka dapur, dugikeun ka kamar, terus we nyarios. Berarti kan eta teh emosina kitu gitu bentukna nyorocos we kitu. Sok aya istilah tuh si mamah keur nyanyi cenah, keur nyieun album gitu kan. Berarti abdi kedah emot yen kedah nenangkeun manah ulah seueur teuing nyarios kumargi upami abdi teras-teras nyarios tiasa janten anu kaucap ku abdi teh aya dina kaayaan anu henteu leres henteu janten berkah kanggo kulawarga abdi kanggo pun anak atanapi pun lanceuk gitu di rorompok atanapi panginten rencangan nya kan istri mah sok wah nyorocos weh gitu tah teu nyari non teh henteu liren-liren upami teu acan kaluar saorna teh lamun tos kaluar ngemplong teu emot anu dicariosana tos olab gitu nya kumargi seueur teuing nyariosna berarti numutkeun abdi nya salaku istri nahan emosi supados langkung tenang lah entong seueur teuing nyarios gitu langkung kalem gitu gitu upami ti abdi mah Kang Willy panginten tapi aya deui tepatnya aya hiji di selah upami kaayaan hate urang bersih gitu da ameke moal nanaon moal kasinggung amek oge amek atawa diambek ngamek nya lamun urang tah ngambek ku jalan bersih ngambek tapi jalan bersih teh kumaha kayaknya urang tuh kumaha sana kieu ya urang bisa menegur Arisia kunaon atuh kasih. Oh gitu. Damal amek banyak. Antak abdi penasaran dari kumaha. Oh gitu. Nah, jadi aya lentong gitu nya. Atanapi nyanyi. Ngidung-ngidungnya. Aya lentong anu genah, ada hate teh. Basina teh ngamuk. Ngamuknya. Nyata naon sebutna sia. Aduh. Bener. Cing upami ti Kang Willy bilih aya lebetan kangge mohon. Upami diteruskeun ka abdi mah pami abdi memang parantos lami nya kagungan prinsip
henteu nyarios nanti henteu sembarangan nyarios gitu nya pami bade nyarios ngedalkeun perasaan teh nya memang naon anu sakedahna janten masana kieu pami memang abdi bendu abdi ngambek boka sawe kapun bojo kapun anak abdi fokus kana kalapatanana mun misal teh pun anak mulihna wengi teuing gitu nya nu diseselan teh kunaon bat wengi teuing gitu nya bari di naon nya disentak mah sanes gitu nya kitu oge ka pun bojo kitu oge ka rerecangan damel nya kana kalapatanana henteu aya naon ungkapan emosi anu sanes-sanes gitu. Jan sareng henteu oge anu sesentak gitu tapi aya tegas gitu da karaoseun abdi teh kuciwa atawa nepi bogono teu resep gitu. Nya eta ge nya sanes agul nya liara tapi nya abdi percanten ya ieu ge aya hikmah ti Gusti oge gitu anu ngabentuk abdi sapertos kieu teh. Leres-leresna janten Kang Willy panginten ngemutkeun kana pangandika Gusti nyaeta. Memang urang teh kedah nyuhunkeun pangjagi ti Gusti supados lambai urang teu sa ucap-ucapna tapi usahakeun mah tiasa ngaberkahan anu sanesnya. Sanaos panginten dinyeri, sanaos dikucewakeun tapi upami ucap mah kedah kangge kasayan adayana. Janten rumus dinten ieu patali sareng kawasa dina cariosan nya. Ucapan semua. Dina ucapan urang leres. Rumasa rumus masalah sadi dinten. Tutup ku kidung atanapi tembang. Hirup manusia tara lepas tina asa teu gampang bisa ngalepaskeunana sing saha nu hayang lepas masa hikmah Gusti nu jadi rumusna hirup manusia tara lepas tina masa teu gampang bisa ngalepaskeunana sing saha nu hayang lepas masa hikmah Gusti nu jadi ulah ngomong anu lain sabenerna kudu pantrang bohong ngabobodo kado ngabobodo jamuga muana urang gumantung kana omongan sorangan sabab hirup teh goreng ku omong hade ku omong balu karna tina omongan urang